Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ba'du. Astagfirullah ta'ala fi kitabihi wa al-Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani fa ana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibayun hayu urang bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala. Anu mana alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Urang dipampangan mangrupi kanikmatan Allah Subhanahu wa taala. Namun jelas alhamdulillah urang sadaya dipasihan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Meta nikmat anu pangagungan nikmat. Meta nikmatul iman wa islam wa ihsan. Nikmat iman, Islam serta ihsan. Oke, disertai nikmat sehat jasmani serta sehat rohani. Sehingga dalam hal ini alhamdulillah urang biasa ngagugurkeun kewajiban urang masing-masing nyaeta tolak ilmu. Oke, salawat serta salamna hayu urang sanggakeun ka bagindanan nyatana habibana wa syafi'ana wa qurrata a'yunina sayyidana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, ka keluargana, ka para sahabatna, oke ka para tabi'in tabi'atna, oke pamudah-mudahan urang sadaya keni syafaatul ummah dimantenan gen dina poe kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ta para bapak-bapak dina hal ieu fa insyaallah sim abdi nyata bade nyampekeun amanat ti kanjeng Nabi. Itunya karena tadi teh nya cek dina hadis al ulama warasatul anbiya. Jadi pewaris ini ngawaris naon ye urang ieu ti kanjeng Nabi, ta otomatis satu meureun ngawaris laku lampana kanjeng Nabi. Akhirnya harta mah geus malpieun zaman ge ti zaman mana kanjeng Nabi mah nya urang mah lain sahabat lain tabiinnya ka dieu ieu geus tabiin-tabiinnya geus urang mah ya ka dieu geus lain tabiin ngaranna
umat awam, umat anu bangsa bodoh. Atunya bodoh nama penamal orang mah KBG atuh daerah ibadahnya karena disingsiran dan dibubungan. Sedangkan anu hakiki nama gitu kudu nama kurang ibadah eta nya karena Allah gitu. Nan berhubung bangsa awam malah mungkin gitu kan atuh malek ibadah gitu. Lamun teu dibere bunga ku surga atawa disingsiran ku neraka. Itu neraka ge geus termasuk awam. Maka ge cenah kitu nya ari bangsa urang mah bangsa awam. Istilahna teu kiai, teu santri, teu jalma bodoh, kabeh ieu marek bongkrek eta ngasaan sun neraka gitu. Nya bangsa awam mah teu cara bangsa bae ditu, bangsa aulia eta mah geus termaksudna la khaufun wala hum yahzanun geus ieu teu ayana neraka teu bungah ayana surga ieu bunga Allah teh ngatur. Tah kitu nya. Nah, dina ieu insyaallah saur Kanjeng Nabi cenah ge man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Jeung Kanjeng Nabi sing saha-saha jalma anu ngahirup-hirup kana kalakuan kaula kana laku lampah kaula Kanjeng Nabi ya ta eta faqad ahabani maka teman-teman bogoh ka kaula resep ka kaula Kanjeng Nabi. Nah otomatis lamun waman ahabani otomatis sing sajalma anu resep ka kaula kana ma'i fil jannati maka ke jaga cenah bareng-bareng kula cegah Nabi. Alhamdulillah nya diantawisna. Nah awas ya diantawisna ieu kelaku lampah Kanjeng Nabi sapopoena baheula Kanjeng Nabi. Nah ieu pangandikana Kanjeng Nabi kieu nya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi ngadaud yang bagi artina kudu lamun eta jalma bener-bener nya cinta ka kaula cek Kanjeng Nabi perlu lamun eta jalma bener-bener cinta ka kaula sareng Kanjeng Nabi perlu naon yang bagi naon. Nah ayatku bahartina dipamrih dikudukan lidakhili fil masjidi pikeun jalma anu rek asup ka masjid ya. Nah terutama jarul masjidi tatangga masjid gitunya ari tatangga masjid lagi cenah isal Kanjeng Nabi la sholata liman jarul masjidi. Nah awas dirinya ieu penafsiran la sholata eta nya macam-macam pendapat gitu. Aya nu la sholata ieu teu sampurna salatna liman pikeun jalma jarol masjidi anu deukeut ka masjid. Nah jarol masjidi anu teu daek salat di masjid. Aya oge la sholatan ieu teu sah liman jarol masjidi pikeun jalma anu deukeut ka masjid tapi teu daek salat di masjid. Gitu. Tumibana kana mana ieu antara teu sampurna jeung teu sah. Tanya jadi anu teu sah eta jalma anu encan kukuh
bener jeung henteu atawa encan nyaho kana syarat rukuna salat gitu nya. Atunya lamun dites teh dites ya hiji-hiji punten Kang itu eta nu ngaran takbiratul ihram Allahu Akbar eta wajib ta sunah umpamana ya gitu. Bacaan takbiratul ihram tah umpamana sunah kan gitu mah umpama ieu mah tah eta berarti encan nyaho kana hukum. Aju ditanya umpamana kan ieu pan aya syarat rukuna ya tadi teh ta urang bari takbiratul ihram eta kudu kumaha atuh dukanya nah ieu eta anu la sholata liman jalal masjid teu sah eta salatna pikeun jalma anu ngempeng teu nyaho syarat rukuna salat. Sholatna teu daek ilu berjamaah di masjid. Tah kitu nya. Ari la sholat teu sampurna pikeun jalma anu deukeut ka masjid tapi teu daek di masjid tah model ki satrawih. Anu paham karena syarat rukun sana sholat ngan di imam wae sholat umpamana ya kumaneh ngarti opo umpamana di imam wae. Nah ieu la sholat tadi dinya ye sholat teu sampurna gitu. Orang teruskeun sabari kitu nya perlu cenah ge saur Kanjeng Nabi ya gitu. Pikeun jalma anu ngarepkeun atawa pikeun jalma anu arek asup ka masjid perlu kumaha fil masjid asyaruh fi sholatin nyeta 10 perkara. Perlu ya nya perlu ya awas hiji-hijina awaluha ari anu pertama ayat ada khafiyahu atawa naklai ya khufi eta naonnya khuf eta semacam kaos kaki itu nya. Nah khuf eta semacam kaos kaki itu perlu artina orang bener-bener memperhatikan khufihi kana etana naon kana kaos kaki au naklaihi atawa kana sandalna eta si jalma gitu. Perlu naon aya tada bener-bener istilahna urang nekatkeun atau ngaraksa bener-bener aya faruhuma nyaeta ngaraksa dina sendal jeung atawa khufna kaos kakina tina naon minan najasati tina mang pirang-pirang najis tanya. Jadi urang di euling-euling heula gitu ya reka masjid ya ieu sendal urang ieu atawa suku urang ya ari sendal mah geus pasti mutan najisna nya karena ge dihandap ye ngan suku urang ye nya karena dia ye dalam umumna nya dalam umumna ye lamun imah geus di keramik ye komo-komo pamana geus model kieu di granit tak ieu dalam umumna rata-rata teu daek make sendal eta di dina jero imah anu meunang keramik atawa anu meunang granit. Sedangkan eta keramik jeung granit can puguh sucina. Awas ya, perhatikan ya. Nangkan puguh sucina kadang-kadang ya anu ngepel anu teu ngarti kana masalah najasa, anu teu ngarti kana masalah najis, umpamana ya aya tai cap-cap atawa tai ayam
atau ngaranna ieu teu ngarti dipel atau digusur bae langsung nya. Jadi lain bersih lain suci kalah nambahan kana mutanajisna, nambahan kana najisna, ngaratakeun najisna. Nah, umpamana rek ka masjid urang teu tategenan teu ngayakinkeun bahwa suku urang ieu di imah eta nya najis atau mutanajis, ngayakinkeun henteu suci anya ana ngayakinkeun sucina, sedangkan eta keramik atau granit henteu suci langsung bekana masjid. Nah ieu maka eta jalma sarua jeung sukuna ieu mengandung mutanajis, otomatis sholatna di masjid ieu bisa. Nah, makanya urang ya cocok sakali ya aya cai dinya keran, karena ngayakinkeun imah urang mah teu suci. Gitu. Jadi tiap-tiap urang rek salat Jumat, goreng salat naon bae, tak si banyu heula dirinya karat naik kana masjid. Nah, gitu nya. Nyata kudu ngayakinkeun heula dina masalah eta. Nah, saterusna jadi utamana saur Kanjeng Nabi kudu ngayakinkeun bahwa ieu khuf atawa kaos kaki atau naklai atawa sandalna yakin bersihna atawa teuna urang ieu suku nincak kana sendal tadi. Nah gitu. Jadi ayam daa birijlaihil yumna. Nah kaduana sunnah atau disunahkeun ngalaan sendal atau make sendalnya ayam daa ngawitan make sendal birijlaihil yumna masuku katubuh heula. Tah sunahna eta Kanjeng Nabi tiap-tiap make sandal eta pasti sukuna eta kanu katubuh heula. Tah nya birijlihil yumna inda duhulihil masjidi nalika urang asup ka masjid atawa ngalengkahkeun sukuna urang dina eta masjid, dina lawang masjidnya. Nah, jadi urang lamun asup ka masjid eta ulah suku kenca heula. Nah, kaku heula bahkan kuduna mah ieu urang bari jeung ngadoake. Bahasanana diburi, bahasanana naon anu perlu dibaca nalika urang arek asup ka masjid gitu. Eta saterusna wasani ya ari nu kaduana ayyaqula idza dakhilal masjidi ngucapkeun jalma nalika aroda lidukhulil masjidi a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya. Tah anu kebiasaan dibaca eta kieu Allahumma ftah lana ya abwaaba rahmatika wa rizqika. Nu simpel bae lah, ulah panjang-panjang urang mah nya. Jadi artina kieu Allahumma Allah gitu. Iftah lana pangbukakeun ya Allah abwaaba rahmatika mang pirang-pirang lawang rahmat panjenengan Gusti wa rizqika jeung rizki panjenengan Gusti. Tah geus sakitu bae urang mah ulah panjang-panjang, syukur-syukur bisa dibaca panjangan teu naon simpel bae gitu. Nah doa heula nya sukuna dilengkakeun ka heula
barijeun ngadoa. Gitu nya. Nyata wasalisu ari anu katiluna disunahkeun urang nalika arek asup ka masjid ayu salima nya ngucapkeun salam ala ahlil masjid kana ahli masjid. Assalamualaikum gitunya. Gitu. Boh eta mah urang rek salat, boh rek pengajian, bacakeun salam urang. Ayeuna kumaha cenah lamun ieu di masjid daya saha-saha ka model napi umpamananya tak perlu kan napinya kadang-kadang ya ngaranna napi mah istilahna marbot ieu jadi rek beberes ka masjid naon gitu kan. Nah, le suku kakulah asupna belakang heula dibaca heula teu istilahna orang rek Jumatan bae gitu. Setiap harinya umpamana urang bila mana asup ka masjid, nah eta dibaca lamun aya di masjid aya jamaah istilahna naon ngaranna tah dariuk atau ngaji itu di masjid aya taeta ngucapna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha cenah lamun daya sasaha di jero masjidna ayyaqula idza lam yakun fihi ahadun lamun daya sasaha ieu di masjidna assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Nah, perlunya nabi eta ari asup ka masjid sunnah gitu. Nah, tujuanna kumaha? Tujuanna tadi teh ceuk kanjeng Nabi ge man ahabbani kitunya sing sajalma cinta ka kaula kana ma'i fil jannati maka jaga engke bareng-bareng jeung kaula di surga. Alhamdulillah. Tah eta tujuanna kamina. Kata Aisyah terusna warabiu alika kaopatna ayyakula asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Nah terus orang baca syahadat ya, terus kayak lamun urang arek tahiyatul masjid atau sholat tahiyatul masjid itu sanajana lain poe Jumat gitu, terutama jarol masjid anu deket ka masjid tatangga masjid. Nah, terutama napi najana umpamana urang ye lain Jumat tahiyatul masjid sunnah gitu nya. Itu bacakeun asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah kaupatna. Wal khamisu ari kalimana penting cek kanjeng Nabi anu kalimana ayam Allah yang robaina yadayil musolli temenang nya urang ieu ngaliwatan bainal musolli di antarana aya jalma anu keur salat di hareupeun jalma anu keur salat. Tah eta teh meunang gitu. Naon hukumna fayahlumu maka haram apa al-mururu ngaliwatan jalma anu keur salat. Kan aya kanan ye. Lamun eta salatna jalma anu teu make sajadah. Tah nya tapi lamun jalma anu
make sajadah mah urang lewatna ulah ngalengkan sajadah. Nah, jadi muter itu umpamana ya manehna mawa sajadah sholat di luar alur sajadah mawa sajadahnya sepertinya orang muter kadi ulang ngalengkan sajadah gitu. Tayuna kumaha cenah umpamana ya berhubung ieu salatna di dinya di narawang tah ngaranna ge pandeuri ieu. Nah, sedengkeun eta si jalma arek asup ta eta sunnah kurang halangan gitu. Najana bari jeung salat. Itu dihalangan sadar ulang ngaliwatan eta ngalengkahan sajadah urang. Gitu. Jadi hukum najana urang gitu. Nya. Hormat hartina no eta. Tah, ieu teh tebarang lamun urang ngalengkahan sajadah. Gitu. Jadi ngaliwatan murur artina liwat nya. Liwat anu teu haram eta muter gitu. Ngalewatan sajadah. Nah, eta nya. Jadi fayaqulu hukumna awal mururu baina yadayi sholati diantarana eta jalma anu keur sholat. Eta artinya wasadisu ari kagenepna Allah ya'mala fil majidi ba'di amalin dunya teu meunang urang ngamalkeun ngalakukeun nya eta di jero masjid atawa dina serambi masjid bi amali dunya ku kalakuan dunya boh dina ngobrol nya boh dina praktekna. Contoh praktekna umpamana ieu umpamana ka aya bi'a seperti umpamana urang ieu dagangan di jero masjid atau dagang di serambi masjid. Au yastaria atawa meuli. Tah eta boh dagang boh meuli teu meunang eta di lingkungan masjid. Nah, seperti di dieu umpamana tah anu diwakafkeun pikeun masjid eta kumaha ye? Umpamana saputerna kaditu pager nah eta di jero pager eta dagangan umpamana ya kemudian atau kerajaban kan loba ya menghadirannya tak aya nu dagang cair umpamana atawa dagang naon bae dagang kadaharan da ieu hukumna haramnya dibulina oge haram terkecuali lain jual beli ya seperti umpamana snack teala atau berkat lah. Nah, eta mah lain jual beli ngaranna nya eta mah teu jadi masalah. Jadi anu haram ge ngamalkeun hiji panggawean nya kitu panggawean anu berhubungan jeung dunya. Seperti contohna tadi teh boh meuli boh dagang. Nah eta menang. Tuh. Saterusna wasabiu ari katujuna alla yatakallama bi kalamid dunya. Teu meunang urang cacahan di jero masjid atawa dina serambi masjid ngomongkeun pakaian. Si itu mana pakaian anu umpama itu cacahan ya, di jero masjid kitu masalah dunia atau bisnis atau naon bae ayana ieu di lingkungan masjid eta teu meunang haram nya eta. Jadi ari henteu urang diterangkeun mah panjang atuh parukeunana mah meunang bae eta dagang di jero masjid atawa urang meuli di jero masjid. Bahkan
Ya, di itu mah di baheula di pesantrennya eta bila mana Jumat eta bila mana Jumat ieu tara tutup kabeh warung nya tutup padahal mah atuh lain di masjid padahal mah di pesantren masjidna mah jauh nah tara tutup gitu baheula mah ayeuna mah lain deui nya zaman ayeuna kamari eta ieu ngahadiran haul nya emang lain ieu sih jadi istilahna teu di jero masjid di luar gitu eta rame geus pedagang karena santrina geus pesat ieu ngarebu jadi rame dagang di pasar dia tadi di luar masjid saya segala minuman intinya ngan di luar masjid tuh dari di luar mah nya kumaha ieu kumaha mimitina gitu nya lamun mimitina ieu wakafna pikeun masjid sakurilingan pager atuh berarti di jero pager eta teu meunang dagang atawa meuli di jero pager tapi lamun baheula wakafna eta kan semet anak karena teras hukul berarti di ditu teu jadi masalah kumaha ieu kumaha mimitina eta jadi anu katujuna teu meunang nyacakeun dunya ya seperti kitu tadi teh atawa henteu ngomongkeun dunya batur mah ngomong sorangan nya geus ngobrol pakaya sorangan aing mah kamari tas meuli anu umpama gitu ngomongkeun dunya bela eta teu meunang gitu kadalapana saur Kanjeng Nabi wasaminu Allah yakhruja ay Allah yajlisa hatta yusolli rakaataini teu meunang urang asup ka masjid atawa kieu disunahkeun ya beunang disunahkeun ari meunang mah meunang bae kitu nya ngan teu afdol kitu lamun urang asup ka masjid teu aya tujuan salat itu atawa teu aya tujuan iktikaf itu nah jadi disunahkeun kadalapana ayah ruja wala yajlisa hatta yusolliya rakaataini sehingga ngalampahan salat heula 2 rakaat nah ai salatna salat naon atuh berhubung di masjid atau otomatis salatna usolli sunnatat tahiyatal masjidi gitu ayeuna kumaha cenah di musola mah teu disunahkeun usolli sunnatat tahiyatal musolli umpama musola umpamana teu disunahkeun niat kaula salat ngahormatan kana ieu musola umpamana sanajana eta hartina atawa tujuanana sarua bae artinya masjidun ieu tempat jalma sujud musola tempat jalma salat sarua bae tujuanana salat tapi kitu ari dina musola mah itu teu disunahkeun salat 2 rakaat tahiyatul musola ari di masjid mah bedana masjid jeung musola ari masjid mah pake Jumatan ari musola mah teu pake Jumatan nah, jadi anu disunahkeun ulah wakadiu nya ieu lamun urang asup ka masjid memeh salat tahiyatul masjid 2 rakaat gitu tayeuna kumaha cenah urang umroh nah ari umroh mah tahiyatul masjid nah lain deui makana tawaf ta eta tawaf eta tahiyatul masjid gitu beda deui nya jadi
namun tahiyatul masjidna di ditu mah makena tawaf ari duhur mah salat 2 rakaat. Ayeuna kumaha cenah lamun urang teu boga wudu kitu nya seperti umpamana kanapi nya rek ngampar-ngamparkeun ieu sajadah pan piraku ngamparkeun sejadah bae kudu boga wudu kan teu kudunya. Tah ayeuna kumaha cenah lamun di jero masjid eta teu arek salat 2 rakaat nya atawa teu arek iktikaf di jero masjid gitu. Tah eta lamun urang teu niat salat 2 rakaat di masjid fal adulu maka utamana eta jalma anu teu rek salat tahiyatul masjid ayyabda'a bitafin summa nawiya bi rakaataini sunnatat wa ayyamatnya mana tadi ke-8 iya. Ternyata jadi lakin irka khalatil masjidul ya. Jadi ayat ari dia di mukama eta doa tahiyatul masjid eta tawaf cenah kitu nya. Wa tasihu ari kasalapana Allah biduhuli illa biwudu'in alla yadkhula illa biwudu'in. Jadi disunahkeun ya. Disunahkeun berarti teu wajib gitu nya. Ya seperti contohna tadi teh terkecuali urang rek ka masjid niat salat 2 rakaat atawa teu niat salat mah ngan rek ngaji nya gitu. Eta mah wajib nya wuduna. Ayeuna Allah yadkhula illa biwudu'in teu meunang asup ka masjid illa biwudu'in terkecuali boga wudu. Wa yundabu maksudna disunahkeun liman lam ya'ti bi tahiyatul masjidi ayyaqula arba'a marratin. Jadi lamun urang cenah nya moal salat tahiyatul masjid berarti teu kudu wudu karena ngaranna gerek ampar-ampar persiapan pakai salat Jumat. Nah, lamun kitu mah sunnah liman lam ya'ti bi tahiyatul masjid ayyaqula arba'a marratin disunahkeun maca 4 kali maca naon subhanallahu walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, disunahkeun maca eta 4 kali lamun urang ieu asup ka jero masjid nya teu niat salat tahiyatul masjid kitu jeung istilahna teu boga wudu gitu. Eta disunahkeun maca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, 4 kali ya. Itu. Terus geus di jero mah di masjid atuh rek ampar-ampar hade atawa umpamana cenah rek eta bae iktikaf heula
endah diniatan nawa itu takifah itunya sunata lillahi ta'ala niat kaulah iktikaf di jero masjid lillahi ta'ala. Nah, itunya iktikaf bae teu naon itu teu boga wudu ge iktikaf di masjid. Kan abdol nama urang ieu di jero masjid boga wudu. Gitu. Nyata ya. Ayeuna watasimu ongkos kasalapan anu terakhir wal asyiru ari anu kasapuluna anu terakhirna ayakula idza qama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kakek ya orangnya bubar di masjid ya. Ulah waka nangtung anu lembang bae itu dibaca heula nya sunahna eta aya pula idza qama nalika urang arek balik tina ieu pangajian maca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu tata cara adabna, cara tata kramana urang nya asup ka jero masjid. Aya sabaraha cenah? Aya 10 nya. Kita kudu ingat terutama kita anu tatanggaan jeung masjid. Kula poe saya kahiji kalidahnya anu dibahas mudah-mudahan ieu anu 10 nya ieu sing istilahna paham jeung dilampahan kurang. Sakal tadi teh nya cek Kanjeng Nabi man ahya sunnati kana ma'ifil jannah sing sajalma nya itu resep kana sunat kaulan maka ma'ifil jannah babarengan di surga. Alhamdulillah tarupina aku sakit bae belaanan kurang sareng leuwina atawa pilih bahkan pastinya aya kesalahan-kesalahan anu disengaja atawa anu teu disengajana nyuhunkeun hampurana. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi